mangkani boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta Banten teh kerajaan Banten Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa naon tuh Sunda Kelapa leutik kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda Kelapa tapi Banten mah kerajaan internasional New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang ke Banten Sunda Kelapa malu mantap Jakarta kajin kena acak-acakan tapi lamun Banten geus sudah di benteng ku sadane Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae buaya wadah Cisadane mah kumaha gitu pawangna dileg-leg bae asal teh akur bae juga tah ieu mah sejarah Tangerang teh ke kulang ke dongeng Tangerang gitu aya naonan di Tangerang mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau luar negeri mantau besi hudang Tangerang Cisadane teh boga sejarah benteng Cisadane teh bentengan Banten teh negara anu pinuh ku bentengan dua bentengan hiji bentengan zahir kedua bentengan batin benteng zahirnya geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak sakadar benteng zahir benteng batin masih kayak aya mantap lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam hiji di Cikande eta kudu salam Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang eta ditu kudu salam assalamualaikum orang Cikande beres cak nyana waalaikumsalam edan sia iya atuh geus kitu bae anu boga sejarah mah pasti kitu urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh saha bae Cikande ke kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande lewat urang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui assalamualaikum atut salam cak yana aing di dieu di jero ya salam deui Serang juga sejarah itu Serang Masya Allah asup lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam ketika orang keluar di Serang salam deh lantaran di dijo lomba nu ngageguh seantero Pandeglang Rangkas Bitung Lebakat Caricing di dieu Banten teh ya lamun zahir mah kuari geus acak-acakan batin mah masuk ya matak loba nu zarah ka Banten leungit diris budak leutik mah kolot leungit masyaallah teangan saminggu horeng kawin aduh aya naon ya karim lah ikir cerita perang Badar terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua ketika para sahabat milih tetapi dibelokkan ku Gusti Allah ditawilin nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta sahabat hanya 300 personil manusia
kecaritakeun makualita geus tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah maha segala-galana nu penting hiji yuhiqul haqq wa yubtil batil sesuai jeung Allah dek nembokeun hak yakni Islam dek ngaruntuhkeun batil yakni kafir hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi walau kana mujrimun sanajan orang-orang kafir orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran tumbangna kemusyrikan adab urang diperintah ku Allah cek Kangjeng Nabi siap mulailah gerak para sahabat ke medan laga melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah istaghfiruna rabbakum wallahu a'lam bissawab.